balik wae tah sini. Oh, iya tuh. Ngobrol ulang balik banyak menurut. Baca kali ini kok diurat ya. Goblok, si goblok. Goblok. Goblok dia ya. Tong di terunungan heuh. Ampun, Tat. Tukang bensin paling mana? Oh, di balik tonggo ka ditu. Ka langit itu mah, leresna ka mana ya? Leresna paling ditu atuh. Leresna paling mana ya? Aduh, santan manten abi ya. Mana mah hareureui wae karunya tuh di heureuyan tuh dan ka ditu tuh nu leresna mah tuh, ka ditu tuh. Ka ditu mah ka sawah tuh. Kira ku abi mesin bensin udah ka sawah. Nu leresna di mana ya, Enggal? Hareureui teh mah tah. Tuh di jalan mah bensin mah. Nuduhkeun teh atuh nu leres, aya di dieu mah. Titip motornya, abi mesin bensinna dia. Oke lah. Nanti ke hukum. Awas motor awas. Gawean heuh. Jangan keluar gaur wae heuh. Ai ngasal rabi. Anjir teh. Siap lah urang ka ditu. Heuh zaman aya. Motor aing ke mana? Bensin teu meunang deui jalan mana eueuh. Motor aing kali salungkeun teh. Hey guys. Naon? Anjing eta. Bang mikeun duit ka si Didisnya. Wayuhnya urang aya perlu. Teuh, urang nyambungan itu kan pamajikannya. Bebeujeuhnya. Tara si Master mere duit loba keur mah teu boga duit aing euy. Anjir. Aya kan hajat. Yang nyambungan aing. Wih, mau kemana weh? Rick. Des. Mari. Kayak nungguan nur, ikut duit cina kain. Oh, ya. Baik itu tanya. Oh, kemana tuh berangkene? Duh, Mang Nur teh lihat teh nak kamana teh? Jangan teh nya, aing butuh duitna ya. Wah, geus sampeurkeun we gila ieu mah. Aduh teh sedikeun ka si Didis. Biar tadi titipkeun urang kasih budak. Oh, harus sekolah lain dititipkeun. Terlalu leus pisan teh perlu ka mana we. Tapi amat gitu. Nur, Oi, ada duit mana? mana duit mana naon harus dititipkeun ke urang geus kasih budak. Kasih budak mah teu ngomongna naon Mang Nur, panggil papanggih biuk bareng jeung aing. Nyawa teh aing mah aslina dititipkeun kasih budak bieu 1 juta. Lah, geus nyawa di mana si budak mah? Ayeuna bayar we heula ku Mang Nur, aing butuh bisa dia rusuh. Dih lah sia kumaha pan aing geus bayar ka sia teh. Pan heueuh aing can nerima duit Mang Nur, si budakna eueuh, aing da rusuh ye buru. Teuing aing ngabado amat aing bayar geus. Ji. Ngan heuh pada dititipkeun ku aing kasih budak. Geus ayeuna mah ku Mang Nur heula, cokot deui ku Mang Nur si budak. Da sok ka mana si budakna geunan? Teu dobel lah kitu mah. Ji, pan aing rusuh ye buru. Atuh teh ane kumaha berusaha jeung teh Apa eueuh? Sok kabur ka mana si budakna? Iya nya. Aing mah. Mun aing jadi bayar 2 kali kan. Tuh da wayahna moal saditipkeun ka si budak. Apalah budak? Ulah atuh ka masih dicokot si budak. Oh lah bener lagi cokot teh. Lah. Ayo nya. Teh nuhun teh. Nak kumaha? Perlu terdibikeun ya ka dikasih budak. Kasih budak ku aing dibikeun. Nah, ini ya. Geus tanya kana jiga daya tuh. Ya pantar ya. Ampun teuing. Beb, ya pantar ya. Mau ngomong di jamaah eta mah aing masuk ka stres. Ki ieu teh urusan nu herang-herang acan heuh. Herang Heuleuh naon? teh si burik deui anjing burik. Oh. Burik geus manican? Geus. Geus. Lah, teu percaya. Burik. Kudu lah awewe euy. Heeh. Mana daek ka ditu? Pangentakkeun nomorna heuh. Kumaha tuh? Hah? Naeun? Di heula. Sia makana duit teh. Aing mau cicing atuh cicing. Gimana teh si Bareng burik aing atuh goceng. gue gratis? Goceng erek. Embung 100 lah. Harga pasar. Nyaan. Ngan, harga dulu. Buru Ki. Tapi si asing menang nomornya nya. Sok, Bu. Bere Ki. Udah nyarinya. Aya tempat-tempat atuh Ki menang nomor HP na Ki. Heeh. Yo tah. Awas si asing menang. Tuh burik tuh. Teh, aku punya bisnis teh. Bisnis apa? Kamu masih kecil udah punya bisnis? Bisnis ini teh. Ya teh, pan itu bakal duit 100, kayak mau pulewan ini teh. Mana duitnya ningali? Aja tah ke dia udah bicara. Atuh tong peta apa?
Maki. Mana nomor apa na tuh? Menang gitu. Menang sok mana apa na buruk. Nomor saan orang. Oh, jangan apa na. Bikin ki bro ki. Aduh. Ada golanya. Sok tong lila. Cing menang. Oh. Kita masih nomor tadi na. Nih udah. Mana? Uangnya mana? Nih. Ini duitnya 100. Berarti bagi 2 ya. Ini buat kau. 10.000 teh. Biarin weh. Udah, sana. Ah. Apa kapur? Menang. Menang tuh bro. Anjir, mantap euy. Kadek tah. Heeh. Sok atuh nya orang kayak itu orang kadang. Telepon kurang gitu aja namanya. Oh, sok mah. Dis. Mau telepon video call sok bro. Nyala. Heeh. Sangat bening enggak? Bening atuh aduh. Mantap aja gitu mah. Heeh, benerin. Heeh. Cenghar heuh ki. Cenghar. Anjir. Rik, juang nyen video di dia alus ya Rik. Ya, juang nyen video di dia alus. Suasanana, juang nyen video di dia alus suasanana. Aik bawa HP na ka ditu nya. Siap, Dis. Oh. Gua di dia. Hah? Aik bawa heula HP ka ditu. Aing batu kuai gue diangkat-angkat. Dek, bentar, Tio, batuan. Tio aing hese, angkat batu gede. Ayo naon? Oh, jo aing mah. Bantuan dia. Aduh, anjing, barudak sia mah. Setuju naon coba dak? Naon sebeutna mah? Ya, lah. Was, awas di sana lu. Setuju naon? Naon dak? Ayo naon? Nor, walin kita sisi-sisikan dia batu, oh, ngangkatan batu. Kita tuh gedena itu sanggup. Bantuan orang, nyebutin imah. Aya dulurna nu imah manehanana numpang. Karunya meureun naik dijieunkeun imah. Ah, iya mah. Sia masalah denge meureun. Nya. Geus isuk mah ku aing bawa ka Bandung maneh, cong. Rorek cari maneh. Bis. Ya, aya naon ieu teh kana jadi ngarariung di dieu. Aduh. Kakak atuh sia teh. Ya, Didis. Ya, maneh heuh ditanggung jalan batu kasih budak. Mang ngajak kasih budak juang nyeun video di dieu. Pada alus suasanana. Nah, sidik Mas Nur, kadenge si Didis oge, nyieun imah, ieu batuna butuhan si Didis. Pangangkat kasih sisikeun. Pan aya dulurna ting ti mana yang dulu teh apa di imahna beurang karago ka majikanna meureun. Apa? Dijieun imah. Aing curah we lah. Heeh, jung Eta mah masalah maneh tadi budak lah. Pusing aing mah. Dis, nah ini hari ini si Sidik yang si Mas Nur. Yo, ulang ini tulanya ke bahat toko. Buat saya modal. Aduh, ngampura Dis. Lain masalah kena empen-empen kayak gitu. Iya, dikondisikan tulanya. Bayar naris. Sok we si tu akun ku aing mun si gede milik tuh. Heeh, gas buru. Anu dirasa si budak kakak ngalirkeun ka batur kehet teh.